Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya di sini sekarang sudah bersama Kang Neri, yang mana beliau salah satu senior saya dalam berkesenian. Beliau juga guru, mungkin bagi saya tersendiri. Kalian teh sejarah silaturahmi nama-nama teslamin tepenak gitu kami kesana terus sekarang tahunannya nyaman Kang Kieu orang jalanan seni lah itu namanya seni terlepas dengan mistis guys. Setiap seni punya histori lah ke belakang tentang merih nak kumaha Kang dari hoyong jantan kita kumaha gitu. Nanti pertama-tama abi hoyong terang kisah anu paling mistis dari Kang Dedi untuk mencapai ya semua itu kumaha gitu. Paling mistis gitu. Salah satu di mana kumaha gitu. abdi dengan dia awalannya abdi kanu seni dari kanu seni abdi mah terus turunan nanti kakumpul lah di zamanan nenek moyang abdi terus saya turun adana ngan di nu merihna gitu abdi kakumpul nyata sareng pembiang nyata meureun inilah mendini ya Oh, jadi turunan keluarga turunan keluarga janten ain ini teh gaduh mencegah mah tiasa lah jalmi tiasa sebabna nya ayeuna teh leungih teh di Cisitu kararasan di Cisitu teh nyata aya patempatan namun sapertos makam besok bentennya makom sareng makam gitu nya ai makam mah nyaeta tos biasa gitu kan ari makom mah nu tos kasebat dimistiskeun gitu kan ari makom mah gitu nya ada spesial nya nu spesial nu benten sareng nu sanes gitu makom mah gitu. Tah pas abdi awalan mah di dinya abdi awalan mah nyaeta mun sareng ieu mah tirakat lah meurih abdi teh di dinya teh gitu nya pas wengi-wengi nyarira abdi di dinya awalan mah abdi nyarira di dinya da kuniat teh hoyong da paribasana kisah papatah kolot mah gede kahayang daek migawe eta papatah kolot benten sareng urang kali ayeuna gede kahayang kedua migawe gitu barang instan nya kan jadi hoyong teh pamasihan aya namanya urang kali ayeuna benten sareng kapumpul tapi ente terang eta eusina naon nya gitu kan. terang di nu mata Bahkan aya anu sering contoh lah kaul gitu atau pasukan tapi anjeunna teh teu terang saha nu masukna nya da itu eta nu jadi bahaya gitu kan ya kan Nuhun. kosong nu masukna saha ibarat kitu nya kan ya mun gitu janten ai kanu kitu mah urang teh gadah saha teh sajiwa sarasa di nu sapertosnya neme sareng Akang Dede dengan saraskeun ya di nu anu jadi nu kaul kitu kan gadah saha teh sajiwa sarasa nyata sareng anu ngalebetan nyata kasebat teh mah karuhun lah dina ieu gitu kan nu lemesna karuhun urang dinu ieu da ari sapertos nya kasebat jin da memang aya gitu nya urang teh nya dinu jin gitu kan setan aya ngaran setan mah da ayana di diri urang nyata nu pangaruhan gitu kan dinu ieu cuman eta mah kasebat teh mah karuhun urang nu kapumpur baheula gitu dinu ieu kasama tu urang gitu dinu ieu lanjut kan hal mistis anu pas tirakat eta anu pertama pesan anu jantan Mang Deri sieun lah aya timbul rasa sieun atau keung lah intinya kalau mun misalnya mah keung lah keung aya hal naon teh ari hal mah jadi kieu lamun ari kuniat mah da jalmi mah kieu lamun tos buleut niat ageung insyaallah ku nanaon oge coba gogoda nanaon seueur insyaallah kalapan ya tirakat ya mencegi mah sila ipis lah sila ipis teh banyak ya tetep tapi urang teh ulang muntang saraya mah tetep ka Allah urang hijinya sebab nunggal sahabatna gitu muntang saraya mah ka Allah kan si Mabdi nya cukang lantarannya muntang ieu nama gitu kan ngamina cukang lantaran gitu kan nya eta karuhun karun abdi boh hanya ka almarhumnya nama tos almarhum pun biang teh gitu nya
ka nyanini teh ya keur kapungkur keur aya keneh ya kapumbiang kieu senang kan ari tos aya ari guru-guru teh kitu janten urang teh ieu teh kedah kumaha ieu teh bakalna kumaha janten terus terang bakalna kieu ieu kieu kedahna kieu tah janten aya arahan gitu inu ieun nya alhamdulillah gitu nya ku abdi kapungkur nepi ka nya taat dada carira atuh bari poek ieu nya sosok naon datang sosok teh sapertos kieu janten anu jangkung badag sapertos anu agung gitu nya da ari soca mah nya peureum abdi nya dina peureum ngan abdi bari zikir teh nya pasrahkeun lah mun mah sadaya-daya kagungan Gusti janten la haula wala quwata illa billah gitu kan nya sadaya-daya kagungan Gusti urang mah teu daya teu upaya gitu kan dina cukang anjeunna anu ngusikeun malik urang gitu dina nya mudah-mudahan ari kahoyong mah gitu kan nya da urang teh ku paniatan wana naon niatan terus hoyong ieu insyaallah dinu ngadangu suara anu napak mah anu kumaha gitu nya alhamdulillah dina abdi nya mun cik ieu mah lolos lah kieu nya dina ieu alhamdulillah nate boh anu nyingkikik boh anu ngagerem boh anu nyampa boh naon gitu aya nu meulit aya nu meulit boh ka badan tapi abdi teh teu ninggal teu ninggal wajahna Henteu. kumaha visualisasi teh pertama mah dongkap kadinya teh nya ninggal pertama mah Naon tapi teh? tacan ya si partos anu janggung badog gitu ya tadi rumah kaum teh gitu nya ki berbulu mah gitu tuh janten ai wong ieu ada poek teh jelas itu nya dino ieu ngan katinggal mencorong teh sosana beureum dua da ban katinggal teh beureum terus wah benten gitu dino bade niat hadinya teh terus gogoda teh nya terus ayo gitu lah agung malah abdi teh gitu dino ieu sila ipis dirinya tapi tetapnya kan nggak terang abi ajan jikir gitu nya tetap da eta mah ka Gusti Allah kan nya Nah, ka eta Gusti Allah nu anu penting nama nu penting ka para misalnya bade dikir kumaha nya anu ge nu penting lapan tinu Al-Qur'an tetep nu ngersakakeun mah Allah jadi entong kumaha kan berpikiran bahwa ada yang lain yang bisa selain Tuhan gitulah gitu da ai numpang agungna kan ilmu mah Allah nah segala rupa yang Nya. di Allah di Allah Ya kan gitu. Sapatos kieu dinu seni sapatos lagu we nya lagu kidung nyaeta ku bismillah nah bismillah gurubu piraku ku bismillah gurubu pan tetep kan ti Allah keneh gitu kan dinu ieu na dinu bismillah sapatos ngukus we tetep awalan mah puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci nah sholawat serta salam limpah curahkeun ka junjungan urangnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabatna teh hilap ka para ulama boh ka syekh boh ka para wali terakhir ka karuhun pan kitu nya geus oge nya boh dinu pas dinu prung dinu seni teh pan urang teh teu jojol takop karuhun kitu teh nya dinu yeuna urang teh berarti gitu. itu beda jauh kan sareng anu namina kadoroh anus pertos kan cenderung santos salat kan zikir kadoroh kan khususon Nabi Muhammad nya para keluarga nya sahabat tabiin terus yang sebagainya lah gitu kan saya para para wali wali kan gitu kan berarti itu beda jauh teu jauh beda Teu beda jauh. teu jauh beda berdoa ka Gusti Allah tetep berarti anu sok nyebatkeun ngukus sendiriak atau gitu musyrik eta lepat lepat pisan eta lepat pisan soalnya tetap kita berdoa kepada Allah terus teh baca-bacaan juga tetap tetap Allah ngakangnya nya kalau jadi tolong dari sekarang jangan bilang sendiriak musyrik sajian itu filosofi jadi terus dikapungkur nah filosofi sudah jadi membudaya lah lamun disebat ieu mah pelamar nah sapatos ayeuna dinu ngukusnya ngukus ayeuna teh sapatos nu kieu ngukus abdi semisal ngukus naha cenah ngukus yen ku areng tai areng teh ngalambakeun hideung
yen kahirupan urang teh moal bodas wae hideung sapertos aya haseup teh ngalambangkeun bodas Nah, tah dinu hideung arang teh kan bijil bodas gitu nah ade nu ruha sok beureum tah amarah urang nah tah sapertos gitulah dilambangkeun filosofina teh siloka. Nah, di Sunda ada siloka. nya siloka filosofina teh kitu janten pelambangkeun yen kahirupan urang teh aya hideung aya bodas aya beureum nya teh amarah teh sapertos gitulah dinu ieu gitu. Tapi Kang, kembali deh ke topiknya Kang. Pas Kang dari nyalah taruh tirakat kemarin. Sosok kan itu pasti jelas gitu kan orangnya. Kemudian pas Kang dari kanu seni berhasil tuh kan. Alhamdulillah abdinya paribasana ieu kapungkur abdinya saciduk mah tuh sakecapnya teh raras kapungkur teh gitu sapertos kieu abdinya kapungkur aku jail lah abdi da puguh nya anom keneh lah abdi teh kitu nya resep ku jail pas awalan ngeusikeun parabot abdinya tadi dinya cul dok tinggal igal kapungkur anu nabeuh ka mana anu ngagurubug sadayana kapungkur tah didinya gitu ngeusikeun abdi kapungkur ditabuhnya di sisi itulah gitunya ditabuh genep pe magrib wih tabung teh nya wah ieu we sadayana teh darongkap karuhun di dinya teh abdi ngiring aing ngilu cenah urang ngadukung kieu di dinya teh wah ti sabangsaningnya sabangsaning buta mah dinu momonyetan mah ti orai mah nya sadayana lah mun cik mah nu kasebat siluman lah sebat teh mah nya Upami jurig jarian kumaha Kang? kumaha Definisina jurig jarian. ari jurig jarian teh sabarna mah Contoh lah. sapertos siluman sabarna mah ngan anu ngancikna sapertos tempat cai Oh, eta sebut jurig jarian da harti jarian mah lamun cik mah nu bala jarian teh bala ya. jarian teh sebat jarian teh nu bala anu sepi anu jarang disinggahi lah mun cik mah jarian mah waktu sama cik walungan mah nya warungan lah gitu kan tapi Kang Dedi nampi tuh pamikir. Wah, senerak jurig jarian. Nampi tuh waktu hari gitu da ari dinu seni mah kasabat kieu nya ayeuna dinu seni sebat sana jurig jarian sana kieu kumaha anu ngapingna Nah, dinu ieu da tetep ngajadikeun ku bismillah nyageurkeun ku bismillah sapertosna kitu ayeuna bade ngajadikeun ku bismillah heula dinu ieu kitu ayeuna dinu harti jurig jarian naon teh eta teh paribasa teh naon nyaeta anu ngabungkeulekan teh sebut jurig jarian lain jurig jarian teh sabanana mah lain jurig eta teh nyaeta sabangsani amun sebat teh mah siluman teh nu sapertos orai maunya dinu abdi kantos kieu naros dinu ieu nya dinu abdi sapertos kieu tah abdi nuju di kapungkur tah nya tos salat abdi tos zikir tos ieu tawasulan lah gitu nya di malam Jumat abdi teh kadongkapan nyaeta sabangsaning buta da abdi mah seseueurna lain cing ieu buta seseueurna buta teh kan seur anu teh terang gitu nya. Visualisasi muka, wajah, badan kumaha tah. Aya dinu rupa mah nya teh teu jauh penten tah sapertos gambar lah. Nah, sapertos gambar kieu nya buta mah da aing ngalami buta mah warna tubuh. rupi-rupi tubuhna mah itu aya nu beureum aya nu hideung ngan abi mah seseueurna nu beureum rupa dinu tubuhna teh dinu muka mimikna teh beureum abi mah kitu abi mah ya seseueurna kan ngangge mahkota nu abi mah dinu ieuna gitu anu seni gaduh nu kitu teh sanes kanggo naon-naon gitu sanes abdi mah anu seni Dalam seni ge kan ya itu teh berguna kangge penjaga nya atau media atraksi nya atraksi kan boleh bisa gitu kan ya. Dinu ieu enten teu sikasobatnya nemen dengan sareng Kang Dede jurig jarian sabarna mah ari jurig mah teu aya jurig mah teu aya dina ieu gitu cuman siluman Tapi kan setelah eta teh Kang Dedi aya efek jadi ke keluarga atau ke turunan gitu kan
otomatis kan gaduh barang gitu aya pengisi lah hodam aya efek nanti kan hari dinu efek ke keluarga. alhamdulillah gitunya. Nu penting mah kumaha urangna lamun urangna diangge bener insyaallah bakal ngiring bener, tapi lamun urangna diangge salah nyata anu bakal nampi dinu pambalasan teh nyata teu ku urang ku anak incu paribasa kitu. Lajeng biasa ninggal barong tuh si bukun Barong Biasa mangga mun karasan di dia nih barong si bukun barong nih abdi kapungkur keur ali teh tos aya ieu teh pambarongan gitu kapungkur teh. ngadamel nyari kan Janten ieu teh kapungkur teh ku nya kupun bapak kapungkur teh nya anjeunna kan asli Tigarutnya. Didinya teh pun eyang sareng aki meureun Tigarut kapungkur teh nya ku aki otom almarhum lah. Sahabat teh mah kitu. Mangga. jadi upami ngadamel nyari mah feelna teh beda nya kan. Jadi upami meser dau saset terus barong eta kene saur abdi pribadi mah. Jadi upami ngadamel nyari mah saur bahasa Sunda mah hade goreng menang sorangan tah kitu. Da lain itu seni teh da. Kasebat seni ari nganami seni teh sanes saukur seni hiburan gitu tapi urang teh berkarya. Eta nami seni mah berkarya urang teh gitu kan. Boh kadamel naon, boh naon-naon eta sebatna seni. Iya. Sebab nya eta mengembangkan dinu imajinasi urang. Kadamel gitu sapertos wayang, sapertos naon gitu kan. Eta seni kasebatna gitu kadamel naon teh. Ya pertos gitu. So bilang tinggalnya ya Kita buka si bukunya. Keren. Rasanya pertama dibuka terus lihat si barongna teh beda lah si mah sieun lah intina saya amun cek kasabat teh mah berdiri romaku dan nya aya kitu merinding merinding asli amun santa acan kan dari ayah ayeuna yuswa sabaraha kan dari abdi teh ini teh 28 dari 28 taruh 2 tahun sebelumnya 28 30 tahun masih kuat. Wow. Tuh ini usianya tas sia aya teh sepuh wujud pengisi barong buhun kumaha kan ari wujudna teh nyaeta sapertos barong sapertos kieu we barong sapertos kieu nya sapertos kieu barong ngan ageungna teh sebagai bumi punya ku rupana gitu sageung bumi lamun dinu yeuna gitu ku ageung-ageungna gitu kapungkur jadinya da dinu nyeunahna ge ada ieu kitu nya dinu nyeunah sima oge kapungkur teh bahan kan tinu bahan kaina ieu teh kain nangka nya kain nangka itu kapungkur teh abdi teh jum mata Kang abi jujur ninggal barong Kang Dery pertama anu jadi aneh mata mohon aya auranya beda auranya beda kan muna ari jantan ari di sima asli ini panas pemirsa panas auranya panas asli Kang Dery tapi kan punten ya abi ngerasain nu beda lah iya
nya ada beratnya ini ya ada kayak seperti saya ke panas panas iya panas di pongker teh panas gitu leres aya leres dah aya jawabnya amun cik mah namanya nyepang iya gitu kamu lamun tos ngange gitu amun ngange mah iya gitu bener iya jadi beda lah kayak awalnya awalnya lah tos gitu berat lah mau cik mah tos berat tos gitu nih tapi hadirnya kan hadir pasti iya kan perancahan di sana iya insyaallah gitu. pertanyaan akhir kan lebih ke harapan Mang Dery kapayuna kanggo kesenian seni reak Putu Atmaja naon tah kan nya ari kanggo seni keseluruhannya ya tah kanggo keseluruhan mah di seni cing ulah di lupakeun lah gitu jeung urang teh nya di seni gitu kan ya di yeuna gitu sabab lamun lain urang dek usaha gitu kamu mulai ngan kahiji di seni mah nu kahijina naon ulah diangge henteu para rubuh seuseuna gini kan mah di seni sok diangge karitu teh mabok gitu kan janten katinggalna teh awon katinggalna teh gitu padahal si seniman teh gitu henteu kitu seni mah janten eta mah oknum oknum seni iya janten kitu nyata kupangan kan abi kamu Putu Atmaja nya mudah-mudahan lah insyaallah Putu Atmaja kayak kapayu nama kurang ieu lah hiburan nya hiburan barang-barang barang-barang Atmaja Putu Atmaja kayak live di Guar channel asli jadi intinya harapan Mang Dery jangan kotori seni lah intinya jangan kotori seni terus stop bilang seni reak musyrik kalau belum tahu sampai dalam gitu. filosofi kemudian apa yang di dalam seni reak itu apa gitu terus jangan lupa kalau menonton dampingi anak dengan orang tuanya kemudian beri penjelasan kenapa itu begitu ini jawaban kita perdalam terus gitu dalam seni nah gitu Bang Inten harapan ti Mang Dery terus harapan Kang Seni Reak Putu Atmaja review kanggo malam ieu cukup lah Mang Dery nya abi ngahaturkeun nuhun abi aturkeun pisan Kang Ede aduh sareng reng-rengan sadayana aturkeun pisan Mang Dery waktosna terus biasa review semua itu intinya seni lah hanya untuk pertunjukan dan filosofi selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhasil.